Po duit nak beli rokok 2 bungkus sampurna mil jeung kopi sepak. Pan tadi cik siang ngomong hui 2 bungkus ramutan sepak pan aing teu salah meureun. Aduh, munduan kieu mah sok hayang ngopi tapi kopina eueuh. Hayang meuli sanggup, teu meuli hayang. Kumaha, Cek? Daek teh sia meuli. Teu hayang teuing aing. Duh, sia mun geus aya mah hayang nguyu. Buru deuh, geura meuli ieu aing hayang ngopi ieu. Sage hayang meureun ieu. Aing boga aya 1000 ieu. Bung teuing ah. Sama aing geus lieur ieu kana bebatok ieu. Yeuh beuli ieu. Aing teu kuat ieu, hayang ngopi. Hei. Sia wae meuli sorangan. Keur sanggeuk oge aing. Duh, sia dititah mah embung dah nguyup mah hayang kos aing. Atuh karuhan kena nguyup mah nomor 1. Ade, teu pematuk meni longong. Jiga soang. Mendingan kieu daripada sia sanggeuk mendingan telepon si Ade. Ka dieu. Hei, heuh nya kedeung. Put, mana nomor si Aden? Oh ya eta. Ieu. Ieu buah naon? Buah kupak gitu. Eta naonna kalo? Si Aden wae HP doang kudu diwadahan kana kalo. Ieu HP kunaon ngoceh wae. Kurang parah kitu. Si Korcace ieu nelepon. Si Korcace rek naon nelepon wae. Ningkeun heula ku aing lah teu nyaho. Eta si Aden naonan cenah aing aneh ka si eta mah. Buah kupak kuat digantelkeun aing si Aden mah. Aneh aing lieur pokona mah. Haju ieu da aing dikaitkeun kana cangkeng aing aya wae sarek. Den, hudang Den. Anu nelpon tuh. Naon deh. Tuh teleponan wae tuh. Ya kan wae keuing bonteng. Ieu mah jelema bangun unam aing. Naon deh. Tah apa sih tadi gogorowokan wae aneh. Aya naon tadi? Kurang parah kitu. Mana deh? Eta. Si Korcace nelpon pod. Rek naon gitu? Teu nyaho, angkat ulah. Bebas deh. Penting meureun buah, penting angkat we lah. Babe geus 20 panggilan mah udah penting ieu mah. Putra. Teu diangkat-angkat aing ah. Berateun meureunan. Dia angkat pun. Halo, di mana sih ya, Den? Biasa di kolong lagi. Aing keur molor. Oh, parang saing di kolong-kolong. Ai sia naon di kolong-kolong lieur sama Korcace. Ngaganggu aing keur molor wae. Tumben sia nelpon ka aing. Naon deh, arek naon? Aya perlu aing kasih buru geura ka dieu. Pokona penting ieu mah. Ulah henteu ieu mah. Buru. Kudu. Ayo pod na ka itu si Korcace. Rek naon? Bangun nama aya perlu. Ayo deh. Buah kupa wae pan gitu pan ngait we. Ayo. Naon sih nu kieu kudu dibawa sama sarek lah ai. Pod. Siapa datang teh lalaunan atuh. Lah, aing ngomong-ngomong enak ande aing ditah ka dieu, ha. Tuh, tanyakan ke si Putra tuh. Emang arek naon di Put?
Pemilikan kopi aing ya, babatok aing menikuat geus lieur ya. Siapa jadi kain gini? Heuka dikeun dah duitna. Ayo Den. Apa duit nak beli rokok 2 bungkus sampurna mil jeung kopi sepak. Aing hayang kopi, nah kunaon sanudat ada. Aneh sia putra hayang kopi embung mung pengbudak daek untuk meuli. Ayo Den ah. Yo gerak itu sadak udah. Pamulana jeung sia. Oh. Lain Den, duit nama yang sakieu. Mahi eta mahi. Jadi, oh. Pod. Naon? Kedeuh lah. Iya duit. Mending urang jewang. Jeung modal neangan awewe suka nongkrong. Malam geus dieu. Ieu Bae model kieu. Bantu naik tuh ke bawah. Ah, burakuna. 2 terus. Beratnya. Gila amat budak beli kopi tehnya. Pangaranjang heula gitu. Put. Molor wae ieu sia mah. Cok susul ku sia. aing babatok aing lieur cek aing tadi tah meuli kopi. Lah, budak kayak tungguan lah kesel aing lah. Ah, tuh cek aing. Ainan ieu. Naon teuing da aing teu titah meuli nu kitu. Ai ieu naon deui? Naon di kaingkeun? Mana kopi mah nu kieu. Berat sih anak. Nyo iya sia umak kamu teh para rugu. Aing tadi ini tage lain meuli nu kitu. Pan tadi cik siang ngomong hui 2 bungkus ramutan sepak. Pan aing teh salah meureun. Aduh, nyaolah aing lieur ka sia badak. Moal tah deui aing ka sia lah. Man sia sorangan nih tah ka budak kitu. Ai eueuh. Emang nage sih.